Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng tepang sareng simkuring dina mata kuliah etnolinguistik. Dina lawungan ayeuna urang baris medar perkara hubungan basa jeung busana Sunda. Tujuan tina ieu panglawungan nyaeta kapahamna hubungan antara basa jeung busana Sunda anu aya dina wengkuan ilmu etnolinguistik. Mangga urang lajengkeun kana pedaran salajengna. Etnolinguistik teh mangrupi cabang tina linguistik nu digunakeun pikeun ngulik hubungan linguistik atanapi basa jeung budaya masyarakat. Kumaha hubunganna linguistik sareng busana Sunda? Nu disebat busana atanapi urang wanoh raksukan atanapi pakaian Sunda eta hiji simbol nu dipikawanoh ku suku Seler Sejen anu ningalikeun ciri khas tina suku bangsa Sunda. Hubunganna sareng basa kumaha? Hubunganna sareng basa aya sanes yen eta raksukan atanapi busana Sunda teh diwujudkeun dina simbol basa anu disusun tina paling vokal sareng konsonan anu ngawujud kana istilah-istilah raksukan busana sanes wungkul hal-hal nu praktis anu dianggo ku urang sadinten atanapi ku suku bangsa ku seler suku bangsa nu aya di Indonesia. Tapi langkung ti kitu nyaeta dina hiji istilah nu patalina jeung busana tradisional ngandung hartos jeung ngandung maksud anu kalintang jerona anu ke patalina sareng simbol. Sanes wungkul simbol basa anu tadi disusun ku antawis vokal sareng konsonan. Tapi simbol-simbol anu aya hubunganna sareng pamikiran, aktivitas oge artefak barang anu dihadirkeun. Urang salusur heula naskah. Naskah siksa kandang Karsian anu kolopona teh tahun 1518 Masehi atanapi Nora Catur Sagara Wulan atos ngadugikeun ngeunaan corak tinunan, ngeunaan motif. Ieu patali pisan sareng busana ya, bagian tina busana Sunda. Geura urang bacanya. Sarua luwira ning boeh mak kembang muncang, gagang senggang, sameleg, semat sahurun, anyam cayut, sigeji, pasi-pasi, kalangkang ayakan, poleng rengganis, jayan, cecempadan, papakan, mangin haris, silih ganti, boeh siang, bebernatan, papakanan, surat awi, parigi nyengsoh, gaganjar, lusian besar, kampuh jayanti, hujan riris, boeh alus, ragen panganten, sing sawatak boboehan, mak pangeyeuk tanya. Naon cenah hartosna? Jadi hartosna teh upami hoyong terang, motif-motif, corak-corak anu tadi didugikeun ya dina istilah-istilah bahasa Sunda kuno, bahasa Sunda kuna nu heubeul anu aya dina naskah eta. Sabaraha tah? Ya, 1, 2, 3, 4 jeung sajabina. Tanya ka saha? Pangeyeuk. Pangeyeuk teh anu purah ngadamal tinunan. Harusna kadinya. Janten hartosna kieu. Hartosna busana Sunda atanapi produksi busana Sunda, produksi busana di Tatar Sunda. Terus tebih ayana sanes barang kiwari, sanes nyampak dina kekiwarian dina sisi teknologi atau tebih ya, terus tebih nyampak dina naskah ieu nu abad ka 16 teh ya, atanapi 1518 Masehi. Tangtos langkung tebih deui kanyataanna upami atos didugikeun dina naskah tahun sakitu. Iraha ti ngawitan urang Sunda aya kacatetkeun dina sajarah. Iraha saurna upami nilik kana naskah Wangsakerta ayana urang Sunda, ayana kerajaan Sunda anu ngawitan
disebatkeun nyaeta tahun 150 Masehi atanapi abad kedua ku ayana kerajaan atanapi padukuhan alit anu dirajaan ku Raja Alit namina Akitilem Sang Luhur Mulia nyaeta Salaka negara di wewengkon Banten. Nah, tidinya panginten. Tidinya busana Sunda lahir ku ayana urang Sunda anu patarema sareng teknologi tur ngahasilkeun busana Sunda anu tiasa disalusur ku urang ku buktos-buktos tina ayana naskah anu kalintang berhargana nu oge sok disebat ensiklopedi Sunda tradisional nyaeta naskah Siksa Kandang Karesian anu ningalikeun beungharna kakayaan urang Sunda dina busana anu tos dipikawanoh dina motif-motif sakitu seueurna. Kumaha tinuna anu sae anu dihasilkeun ku hiji wanoja? Saur urang Sunda nu karekam dina karya sastra anu mediumna basa kieu saurna. Tinunan anu sae teh kaen aya nu sae teh nu matak ti gulusur kutu, matak ti dayak dagtuma, matak ting arieg sieur, matak ti jorongkong tongo. Jadi anu sae, anu lecir, anu lemes, anu teu bisa asup binatang, hewan-hewan sato-sato nganget anu sok ngarusak kana kaya. Di atos anu hubunganna sareng karya sastra ya, anu bentukna puisi, ayeuna masih dina wangun puisi tapi jenisna sisindiran. Kieu saurna. Tinun teh nandakeun kadewasaan. Kumaha dewasana? Karekam dina sisindiran. Ulah sok hayang kagula, tacan bisa ninggur kawung. Ulah sok hayang kakula, lamun tacan bisa ninun sarung. Tah, gitu saudara teh. Jadi menarik mincut kumaha hubunganna basa jeung busana Sunda. Tangtos seueur keneh pedaran anu kedah dugikeun. Nanging kumargi waktos urang rengsekeun wae lawungan ieu, lawungan perkawis, etnolinguistik, subtopik, busana bahasa sareng busana tradisional Sunda. Tina pedaran tadi biasa dicendekeun ku urang kumaha konsep-konsep kabasaan perihal busana Sunda tiasa kapendak di masyarakat anu eusina teh kalintang berhargana anu ngarekam tingkah laku pamikiran sareng barang-barang anu kantos di produksi ku urang Sunda dina mangsa-mangsana sewang-sewang. Sakitu anu kapihatur dina lawungan ieu mugia urang tiasa tepang deui dina jejer pedaran anu sanesna. Barakallahu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.